Lamun mawa barang eta barangna teh ditenden di luhureun sirah saperti mawa parab domba sabeungkeutan dina luhureun sirah. Manggul nyaeta mawa barang dina tak-tak. Nanggung nyaeta mawa barang atawa babawaan dina tak-katak bari make rancatan. Barang nu ditanggung dibagi dua ditenden atawa ditalian kana tungtung rancatan. Nyumiat nyaeta mawa barang make tak-tak bari make rancatan ngan barang anu dibawana henteu dibagi dua sakumaha nanggung. Barang anu dibawana dihijikeun dikaitkeun atawa ditalian dina hiji tungtung rancatan. Rancatan anu dipakena biasana mah anu panjang pikeun nyaimbangkeun babawaan. No gencang nyaeta sarua rejeung nyumiat. Ngagotong nyaeta mawa barang kuduaan dua urang jalma. Barang anu dibawana biasana mah dihijikeun ditalian atawa digantungkeun kana rancatan. Barang anu dibawa ditenden di tengah-tengah rancatan. Tungtung rancatan dipanggul ku dua urang jalma make tak-tak. Mundak nyaeta mawa barang langsung dina tak-tak atawa punduk. Salajengna nanggeuy nyaeta mawa barang dina leungeun anu ditanggeuikeun ka luhur. Ngajingjing nyaeta ngajingjing teh mawa barang make leungeun kalawan ditalian atawa make wadah. Nyaeta mawa barang kalawan diselapkeun kana kelek. Barang anu dibawana biasana mah leutik jeung hampang. Anu salajengna deui ngagandong nyaeta ngagandong teh mawa barang dina tonggong bisa dicekelan make leungeun atawa ditalian. Talina bisa make tali biasa atawa make samping. Mangku nyaeta mawa barang atawa barang bawa make leungeun jeung ditenden di luhureun atawa palebah beuteung. Ais atawa ngais nyaeta mawa barang gigireun awak atawa luhureun cangkeng. Mawana bisa disangkeh ku leungeun atawa make sinjang katanapi sarung. Gembol
nyaeta gembol teh mawa barang dibulen ku sinjang atawa sarung mawana saeutik atawa rea sarua bae. Gusur atanapi tarik nyaeta mawa barang bari dibetot barangna bisa dina roda atawa ngagusur natane. Bopong nyaeta mawa barang dua leungeun kanu dada bisa ku saurang atawa leuwih. Kempit nyaeta ampir sarua jeung ngelek ngan kempit mah barangna ipis. Anu salajengna giwing teh nyaeta mawa barang ku sabelah leungeun barangna aya cacantelan atau aya kakaitna. Ranggem atanapi canggem nyaeta mawa barang ku dampa leungeun biasana barang nu sok mawur atanapi bahe. Dorong lawana kecap tarik mawa atawa mindahkeun hiji barang kalayan henteu diangkat barangna sina maju atawa mundur ngagunakeun anggota awak naon bae tah ieu nu disebut dorong. Comot nyaeta mawa barang kuramo barang nu dibawana ngan saeutik atawa leutik. Lanjut deui aya jiwir teh mawa barang ukur ku jempol jeung curug. Nu terakhir nyaeta jewang teh nyaeta mawa barang bari jeung rikat atanapi gancang di bawah bisi barangna ruksak alatan ragrag katubruk kateunggel jeung sajabana. Mangga tambihan deui baraya. Hatur nuhun, mudah-mudahan aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.